Kabayan teh cina arek balik. Jam segini can balik-balik wae. Nyokap. Nah, dari mana Kabayan nyebut lampu make up? Asal maneh nyahonya Kabayan. Kieu oge ambu mah keur paling geulis mau panggelis nasa kampung. Lain make up ambu. Tapi nyokap hartina teh ambu. Maneh mah Kabayan. Di kampung Kima mana aya basa nu haritu. Ugas lah maneh mah geura istirahat bururung ke tipina. Ambu mah mun Kabayannya hoy karesep mah harap bageur ka Kabayan. Buru-buru ke tipina main nonton Smash. Nyokap Kabayan reka nyieteun heula nya. Ini teh. Mohon. Yeuh, nyitu mah can balik ke Jakarta. Mohon, can baliknya. Hujan. Besok pulang pada istirahat heula we nya, nyokap. Ujung. Kita geus balik. Cek saha ieu teh? Tadi urang ningali. Euy, tadi mah lewat TV tadi mah. TV naon ieu teh? Hayu bur hayu. Yuk, kemana yuk? Hayu, ngepot TV gede. Kabayan. Mana si Kabayan? Oh, Kabayan. Bar. Naon ieu teh? Kabayan aya? Aya sok kalebet. Asik. Asik kan? TV aya. Astagfirullah. Iya, TV aya. Oh, Kabayan gaya nama mana euy, geus boga TV mah geus jadi juragan. Karena tuh urang nodong emang mana nonton TV ah. Sia mah urang ge nyaho niat maneh ka dieu mah hayang nonton TV Pak. Kabayan mah terang wae niat abdi. Geus ditu nonton TV we kuring mah lalieur ah. Nonton ah. Kabayan. Itu juragan. Hei, ini Kabayan, kita beda artisnya kudu gue, orangnya kudu Pindahkeun pindahkeun. Dipindahkeun manggeus ka lotengkeun atuh ari mah. Dipindahkeun kitu Kabayan, dipindahkeun siarana. Oh, channelna. Pindah tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi reporterisis Ripun jeung eksis. Anjir hayang jadi artis. Hayo. Hayang kenal di Tatan Sunda. Hayo atuh ngiringan. Tah ieu brosurna tah. Menta urang nyokotkeun atuh. Ih mana Marius? Daftarnya tadinya bener nanti. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kebenaran pisan atuh. Aya audisi BNGB mah. Jadi kuring bisa patepang jeung nyieteun ka Jakarta ye. Kumaha? Asik jadi artis. Maneh mah tapi kuring satuju jang ngolongan sobat mah. Yang geus, urang ka Jakarta mah patepang jeung nyieteun setuju. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi katepang deui sareng Abdi Sasya dina acara audisi seleksi seleb. Urang kawitan wae acara ieu dimimitian tampil nyaeta boy band sareng girl band hall. Bangga dikawitan wae. Saha aya geus Kabayan teh arek tampil meureunnya. Mak. Halo, Mak. Sok perkenalkan nami anjeun saudara. Perkenalkeun, Masta kuring David. Mak. Halo. Perkenalkeun, Masta Abdi Kevin KEPIN. Masa Abdi Natasa.
Abdi. Rohayati. Maneh mah ngaran kuring jeung si Dudung si Titin geus hade. David jeung Kevin ari maneh rohaya pamain dasar. Maneh maneh. Abdi kan rohayati bungkul. Bungkul besar. Asa kurang bisa ngelola audisi. Tah, Titin bener. Sok masa itu kok acara di bawah nih? Tiga. Aduh, si Kabayan batu. Kabayan. Hah? Ini. Oh, mun. Imamnya. Nuhun ya, Bu. Ya, sami. Belum. Kak. Jade ambu. Naon eta teh? Naon hayang lin? Kan ya. Alhamdulillah, ieu acara teh rese oge. Hayu urang umumkeun wae jawara tina audisi boy sareng girl band tadinya. Jawarana nya eta. Boy band sareng girl band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen. Sarang abdi Tasya, tur abdi Nadia di acara talk show Risis, Ripuh jeung Eksis. Dina dinten ieu urang tepangkeun wae artis nu kawentar di tata Sunda. Nyaeta Sahacin sareng Ayanti. Mangga. 3. Wae boy band and girl band anu kasohor di tata Sunda. Nyaeta boy band and girl band host. Mangga. Ma. Anjir Pak. Aduh sahanya amin salahin. Astagfirullahnya. Aduh. Itu ge repot. Kang Kabayan mah apal sakumaha itu ganti ngaran B. OMG, itu. Ari menikah bunga pisan atuh. Ari mana itu ge sahasih tanya ari mana itu sombong wae nama boga jadi artis kabogoh getok. Saha kabogoh saha? Ada mutan-mutan itu nak jadi riwakil. Itu tak jadi nak. Itu nanti. Nak jadi anjir anu riwa. Jadi itu saha apa itu? Itu nu pungguh atuh. Enggak. Jadi saha atuh itu OMG itu saha apa itu sih? Adi mah saha sih? Itu nama itu nama Jadi itu bukan itu. Itu hubungannya kita masih. ngaramat teh. Kamu ngomongnya. Abi mah salah sieun, terkenal saya jeung eta ih. Untuk kitu atuh da ieu kasep kitu oge. Kan satu ieu jadi dari wakil sahain acara teh abdi sareng anu Nadia. Untung kieu atuh abdi mah. Kumaha we? Itu kumaha? Entah satu aya nama kieu we. Urang ngajengkeun we ka acara selanjutnya nya. Kita mah jadi kieu rieuh we. Abdi mah terus di acara teh abdi nya. Atuh lieur liman geura balik. Beudeut pisah itu. Sok atuh Nadia mah ka dilajengkeun we da abdi mah daripada rieuh ieu teh. Ih, repotnya kita oge. Tos itu tapi sesungguhnya sebenarnya. Abdi mah tadi itu, abdi mah sahaji. Abdi mah itu, tentang sahaji. Abdi mah sahaji. Itu mah. Maksudnya ayeuna mah Nadia sok manggalajeungkeun acara selanjutnya. Daripada geger wae urang tutup wae acara teh nya, daripada kita eta tawuran di ditu ih meureun pisan.
mangga salajengna nyaeta ngadugikeun wejangan di Sawitati. Ayanti. Wejangan ti abdi milik batur, nya milik abdi. Milik abdi sanes milik batur. Hatur nuhun. Oh, itu gitunya. Eta sawi wejangan. Dia satu kusaha daripada riwah deui ieu teh bisi ngalami-lamikeun sok mangga diajengan ku saha sih mangga. Abdi anjeun. Abdi geulis naon urusan anjeun. Masalah buat lo. Mending nasib sama-sama. Ih, naon sih? Anjeun jadi gitu. Nasib pisan ya pisan. Sentil pisan itu gua atuh. Mangga atuh anjeun Kang David kabayan Kang David atuh aja. David enggalan atuh. Sakali icung tutup hidung. Assalamualaikum. Naon sih jadi tiga kemerdekaan 45 itu naon ya? Kumaha tuh ieu? Jadi riweuh tuh ya entet nuhun ka dieu. Mungkin kitu wae acara talk show dinten ayeuna. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge arajeun sadayana nya. Amun tapi tong di eta teh si salvacin mah meuni cumentel pisan. Nya antos nya engke we pilih abdi sareng dia nya. Satunya mangga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang kabayan, ayo cari. Isanya, aku ada isang bubut. Paling aslinya. Gitu. Kayak dapat. Ayo naon ayam kita. Bade ka mana? Bade sarang. Ada nama atunya. Aduh, meni dapet wae nu ditanya ari urang Sinatasya jeung si Royat masa ditanya Ya aku sarua we atuh. Ayan teh teh anang ka. Terus ai nama putus kan eta mah aina abdi mah jomblo. Aki katu jomblo sami sareng sin kuring jeung kuring kita jomblo. Ayo urang balik. Ayo atuh. Ya, lieur. Balik. Hakin. Kunaon naik mana Hakin? OMG bangun sesuatu nya. Nya ayeuna mah David teh aya di leungeun kuring. Mana sih David mana teh ayeuna leungeun dirinya. Mana teh ongkong teh artis terkenal, eta teh pribahasa. Ini si David teh mah boga deui. Tangso ya jadi jelema. Bade jadi ke kumaha oge, David mah tetep bogoh pas Hakin teh lami-lamina. Entah satunya Hakin mah artis terkenal. Schedule Hakin teh sibuk. Hakin kudu acara selanjutnya deh. Balik ngomong pisangnya. Si Sahlacin teh datang ke si Ayanti. Telepon coba Halo, Sahlacin. Halo. Aya naon Kabayan teh nelpon meuni tumben pisan? Ai maneh teh kunaon mun ngomel ka Ayanti? Cemburunya. Naonnya saha anu cemburu ka Ayanti meuni sok kepedean pisan nya. Nya keur naon cemburu ka Ayanti da urang jeung si Ayanti mah nya jeung geulisan kana urang. Ih, meuni sok pisan. Aya naon? Kuring teh rek minta maaf ke Kabayan. Kuring teh jujur sabenerna mah kuring teh boga kene. Bener tuh eta teh. Bohong